dipikeun kuring kadaharan henti ukur gusian puting tapi oge bagian jero tina tradisi sareng kabersamaan. Ciri utama masakan Sunda nyaeta dieukeun jeung alam utama sayuran seger. Urang resep lalapan sayuran atah di dahar sareng sambal cabe sareng sagu hanut. Falsafah ieu ngabarkeun gaya hidup agaris masyarakat Sunda anu ngahargaan kasagaran bahan-bahan anu sumberna langsung di kebon atawa pasawahan. Kadaharan Sunda condong didominasi ku rasa gurih, rada amis, sarta kadakala rada jeung asem. Tradisi dahar komunal disebut botram oge pohara buat dinamakan masakan diun daun keluar dina daun cau jeung arasakeun babarengan strengthening bengkut duduluan. Kalau di Panji kurang naraskeun ngajelaskeun Adel fokus kana masakan utama kalsikan jeung favorit keluarga orang Sunda. Kadaharan utama urang tantosna bea salah sahiji cara anu pang populerna pikeun kalayanan sangu nyaeta nasi timbel atanapi nasi liwet. Sangu ieu asak jeung santan daun pandan jeung bumbu. Hasilna sangu sengit jeung goreng seringna dibungkus ku daun cau pikeun ningkatkeun ambu khas nalika didahar. Pikeun lauk pilihan pisan rupa-rupa gurame goreng atau gurame ikan mas. Lauk cai tawar merupakan favorit luhur mindeng di layanan kalayan sambal cobek, saus cabai segar, empal gepuk, daging sapi diasinkan ku bumbu anu amis tur gurih tuluy digoreng nepi ka lemes jeung senar pepes. Cara masak menggunakan daun cau minangka dan pengukus atau ngagoreng. Bahan-bahan seperti lauk ayam atau tahu sung jeung bumbu tanah. Halo sadayana, nami abdi Sylvia. Panji geus meunang lapar ku laukna giliran kuring ngobrol ngeunaan sayuran segar, saus cabe sareng jajanan tradisional. Masakan Sunda terlengkap tanpa sayur segar sareng saus cabe. Sayuran segar biasa kabelet, daun basil, bonteng, kol atah, hanatapi terong bulet. Anu mangrupikeun piring khas dina unggal piring cabe oge rupa-rupa dimimiti sambal cabe tempel, udang klasik, sambal cabe oncom, nepi ka saus cabe tomat segar. Sabati ti eta urang boga masakan khas sayur disebut karedok jeung lotek. Karedok nyaeta salad sayuran mentah sapertos, kol, toge, sareng kacang disiram sambal kacang. Sami sareng gado-gado tapi nganggo sayuran atah. Lotek sarupa kitu tapi make sayuran pindang. Pikeun jajanan atawa jajanan empeh aya batagor yaitu bakso tahu goreng disiram sambal kacang, cilok, jeung tahu sumedang nu kawentar gurih. Halo sadayana, nami abdi Gila. Sareng abdi bade difokuskeun minuman tradisional Sunda anu nikmat. Saatos tuang ageng, langkung saya tuang anu hanet atanapi nyegerkeun. Di wewengkon Sunda Pagunungan aya bandrek jeung bajigur. Inuman tradisional dijieun tina jahe, gula aren, jeung santan anu sampurna pikeun beuteung tiis. Pikeun anu nyegerkeun dina cuaca panas aya es goyongon atanapi es cendol. Pikeun dessert atanapi souvenir urang gaduh nyaeta peuyeum, dodol Garut, surabi. Peuyeum singkong fermentasi atawa sagu ketan kalawan rasa khas amis khas. Dodol Garut camilan anu amis, lengket anu dikenal minangka oleh-oleh anu wajib digeuleuh di kota Garut. Surabi pancake tradisional dijieun tina tepung beas jeung santan. Kiwari geus sadia kalawan rupa-rupa topping modern. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.